Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza zumdahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'addal jannata lis-sha'iminal muzaqqin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Gumuruh surat takbir, gumuruh surat tahlil sareng tahmid nu dikumandangkeun ku sakumna muslimin anu mana timimiti surupna panon poe kamari dugi ka imam unggah kana mimbar. Estu mantak nyentuh kana kalbu, ngagugah kana rasa, sumarambah kana bayah, nu janten emutan cuscos kaditu kadieu, bahkan nepi ka aya rasa haru sareng waas. Nu akhirna dina tempat tiuk nu ieu di luhureun sajadah anu ieu dugi ka cai soca ngeclakeun. Anu mana eta keclak cai soca teh aya ku karna manah kaliputan ku rasa bingan, oge aya karna rasana langsa jeung sedihna. Nu ngarasa sedih ku margi lebaran nu ayeuna mah benten jeung lebaran nu kapungkur. Nu mana nu kapungkur mah lebaran teh masih aya ibu jeung bapa, tapi buktos lebaran nu ayeuna mah tos teu aya nu janten ibu sareng bapa. Nu lebaran kamari mah masih babarengan jeung jalmi anu dipika cinta, tapi buktos dina lebaran nu ayeuna mah tos teu aya nu dipika cinta. Lebaran kamari mah masih kene bareng jeung pun lanceuk, masih bareng jeung pun adi, masih lah bareng jeung pun uwa, masih bareng jeung pun mamang, tapi buktos dina lebaran nu ayeuna mah teu sasarengan jeung aranjeunna. Margi aranjeunna tos ti payun dipundut ku Nu Maha Kawasa, tos mulih ka jati, mulang ka asal, tos aya di alam barjah.
Mudah-mudahan aranjeuna nutos tipayun ku Allah dicandak sing aya dina pangampuntan Allah oge ditampi amal kasayanana. Bahwa sanyana hirup di alam dunia teh teu salawasna ngan bisa sakadar pupulasan, tapi sadayana oge bakal janten balitungan anu berat isukan engke di akhirat. Bahkan aya nu ngarasa bungah dina poe nu ayeuna, bungah ku pedah dumeh tos salamet beres ngajalankeun pancen anu suci, jihad ngalawan hawa nafsu, ujian anu berat tapi mulia, bungah dumeh tos dipasihan hidayah sareng taufik ku Allah sehingga tiasa ngabereskeun kewajiban ibadah saum disarengan harapan mudah-mudahan eta saum sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Bejakeun ku hidup Muhammad ku pedah sabab karunia Allah jeung rahmatna maranehna bakal meunang kabungah. Hal eta langkung alus tibatan saniskara ku maranehanana nu dikarumpulkeun. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Dinten ieu dinten lebaran, dinten namunggaran, ngawitan saparantos latihan ngendalikeun nafsu syahwat nu mana sasasih lamina di bulan Ramadan. Dina munggaran sasi ayeuna urang kedah tiasa bebersih diri tina sadaya dosa, boh dosa ka Gusti atanapi dosa ka sasama, sadaya kalepatan nu dihaja atanapi kasalahan nu teu dihaja, dosa hak Allah anu janten kawajiban urang kahade sing taliti, tangtos loba keneh kawajiban Allah nu kakantun, piwarang Allah nu teu acan dilaksanakeun, seueur keneh cegahan Allah anu masih keneh resep dirumpak, loba keneh pangharaman nu masih keneh didahar. Geura istighfar, geura tobat, nyuhunkeun panghampura ka Gusti, tingalikeun rasa hanjakal di hadapan Gusti, sarta niatkeun moal rek ngulang deui kana eta dosa, bilih eta dosa kacandak maot manten. Sing yakin sanyana Allah ma anu jembar pangampura, baris kahapunten ka hambana anu leres-leres tobat. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru lidunubahum. Jalma-jalma anu dina mangsa ngalampahkeun kajahatan, pagaweana tukang aniaya dirina sorangan, buru-buru maranehna inget ka Allah sarta terus menta hampura tina dosa, jeung naha lain taya deui nu dihampura salianti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna para hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, salianti dosa ka Allah teh urang teh sok dosa ka hak adami, dosa jeung sasama manusia, boh dihaja atanapi teu dihaja, ieu oge kedah dibersihan, ieu ge kedah menta hampura. Qad aflaha man tazakka, sanyana bagjana jelma eta teh anu bisa nyucikeun kana dirina. Ku hal sakitu hayu urang nyuhunkeun hampura kanu janten indung urang, indung nu ngakandung bapa nu ngayuga, apal hormateun kuring tapi kuring teu bisa ngahormat ka aranjeunna, apal nu janten lanceuk teh hormateun pribados tapi pribados teh can tiasa ngahormat ka anjeunna, apal mun apal kagorengan batur teh teu kedah diumbar sabab eta amanah tapi kuring masih keneh bisa ngumbar kana kagorengan batur. Dosa nu kitu geura pek suhunkeun hampura ka sasama manusia. Kadang urang mah dibandingkeun mana nu leuwih alus di batan diri urang, lain cek alus cek agama. Mun teu sapagodos jeung pamikiran urang si eta mah goreng, mun teu sapagodos jeung hate urang si eta mah bener teu bener. Dina hal ieu
hak adami salaku urang sesama manusia silih hampura oge kudu silih minta maaf dina Idul Fitri nu ayeuna, dina tempat nu ayeuna, dina calik nu ayeuna. Urang madep ka Allah, pereumkeun mata urang, hudangkeun hate urang, brel omongkeun ka Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Abdi terang Gusti, mana nu kudu dihormateun ku abdi, tapi abdi teu wani ngahormatna. Sabab abdi egois ku anjeunna. Abdi terang Gusti, mana anu bener jeung mana anu salah, tapi abdi sesah kudu ngalaksanakeun kabeneran eta. Abdi terang Gusti, insanyana ngajauhan hiji jalma langkung ti 3 dinten teh jabatanana bakal pindah ka neraka, tapi abdi teu wantun Gusti. Tapi abdi masih keneh wani keheul ka hiji jelema langkung ti 3 dinten. Ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim. Sadayana ge kantos ngalaksanakeun kasalahan, tapi pribados teu wantun ngahampura karena kasalahan batur. Sadayana ge pernah ngalaksanakeun dosa, tapi pribados teu ngarasa eta dosa. Sadayana ge terang nu janten ibu kudu dihormat, tapi pribados can bisa ngahormat ka anjeunna. Sadayana ge terang nu janten bapa kudu dijaga, tapi sadayana ge can tiasa ngajaga kudu janten nu jadi bapa. Sadayana ge terang kudu hormat ka nu saluhureun, kudu nyaah ka sahandapeun, tapi buktina Gusti nu luhur nindes ka nu handap, nu handap egois ku menta hampura ka nu saluhureunana. Hak adami nu ieu dina Idul Fitri nu ayeuna geura brelkeun, geura bersihkeun, geura pentakeun hampura. Tong era, tong egois nu sangkan ku urang kabawa nepi ka maot sehingga urang teu meunang panghampura ti anjeunna. Berkah Allah ayeuna ngadoa, ya Allah, sabbit qalbi ala dinik. Abdi terang Gusti, neraka ciptaan Gusti, surga ciptaan Gusti. Abdi emut Gusti, surga teh kanikmatan nu luar biasa, 1000 kali lipat nikmatna dunia aya di surga. Abdi terang Gusti, neraka teh panas, neraka teh tempat jalma nu doraka, tapi abdi can bisa kasieun eta mantak ninggalkeun pangharaman Gusti. Dina poe ayeuna, dina Idul Fitri nu ayeuna, ngazam dina hate payunan Allah, di masjid nu ayeuna ngajam ka Allah. Abdi sumut tobat ka Gusti, jeung abdi bade ngahampura kana dosa-dosa hak adami nu sampeureun abdi. Mudah-mudahan Allah maparinan ka urang sadayana ka istiqomahan hate urang sadayana, jeung tiasa ngahapunten dina kanteun dosa-dosa sasame hak adami. Oge mudah-mudahan Allah sadaya ka urang sadayana maparinan hidayah sareng taufik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.